Saatnya canggih gas. Dasar anak-anak zaman sekarang mah manja. Manja gimana, kek? Masa sekolah cuma 1 kilometer minta dibeliin motor. Emang kenapa tuh, kek? Kakek dulu sekolah tuh jaraknya 10 kilometer dari rumah. Dan itu teh berjalan kaki untuk mencapainya. Nah, lihat sekarang hasilnya, lihat. Hasilnya apa, kek? Lumpuh. Kunaon ibu teh menicari kitu? Kacopetan? Henteu, ibu mah nggak nyeri hate we ataku penumpang nu diharap. Cenah budak ibu teh meni urang ngih kitu, panon bolotot, pipi tembem, jeung kulitna meni hidang kitu. Benar-benar pisan ngahina eta mah. Lurus tunyu ada kitu mah, lawan we bu, tuman. Juk ibu kapayun we, carekan tak jelema teh. Kan we anak monyet mah bu, ku abdi orang jagi di dia. Daniel, Naon atuh Jack? tata rucingan seeutik. Sok. Naon bedana? Apel jeung upil? Ari apel mah amisnya, ari upil mah asin. Salah. Ari apel mah beureum, ari upil mah geuleuh. Lain. Ari upil mah tah dinu irung didinya. Aya apel mah tuh di ditu dinu kulkas. Lain. Naon atuh taluk Adieu dah reweskeun seeutik. Naon? Ari apel mah dina luhur meja, ari upil mah di hanapeun meja. Kunaon maneh teh kamari teh asup sakola jang? Besuk pun Adi ke rumah sakit, Pak. Nah kunaon gitu? Sora mah kaberian ku artos kencring, Pak. Ari maneh Din? Kunaon kamari teh sakola deh? Sami, Pak. Abi oge besuk kamari. Besuk saha deh? Besuk itu pun Bapak. Kan KLP nyapanya margi kaberian artos kantor saurna. Udin, bahasa Inggris na kekeset naon Din? Welcome, Bu. Welcome. Apal ti saha eta welcome hartina kekeset Udin? Apa dina kekesetna gesok ditulisan Ibu welcome gitu. Meni jelas badag Ibu. Jadi mun kitu cek si laing mah pom bensin oge bahasa Inggris na teh no smokingnya. Laras, Bu. Kaharep maneh Udin.